kapanggungkeun ka dieu karena anjeunna insyaallah tos ieu teh aya jadwal anu salajengna dan alhamdulillah qadarullah anjeunna tiasa dina renumpahan ka ieu pantepatan sadayana urang doakeun sing sehat lahir batin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga begituna urang papak wae kapiatur anu kos dimukurin ti kahormat pangersana Ustaz Nana Gerhana disumanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Guar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami antawis pamegat istri nulan nyonto Kangjeng Nabi. Cunuk waktu nyamut catur nyungsi pasini birahi supaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasili pikaheman sangsang badan titip diri demugi kauntun tipung laksana paneja ati supaya anu ti heula geus moal galider deui. Siloka kang kalung kembang mangle tawisna ngahiji sagagang kembang kaheman saranggeui kembang kadedeh. Ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neleuman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi tong jejerih lamun seuk meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anaking sejang ngotretkeun kareteuning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi. Lamunan anu ngejentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu mata timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katukah. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk diwuwuh ku sifat azah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komo deui lamun ropoh. Para asatid-asatidah, qori-qoriah, mubalik-mubalighah, ketua MUI, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hormatin simkuring, guruanen pikeun simkuring. Ais pangampi pupuh lembur tikawit ibu kades, bapak kadus, RW, RT, BPD, LB, tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan hempak merbayak sa rekep deng-deng papak sarua. Moal deukna beda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wancin nu kiwari ngariung mungkulung di ieu tempat boga maksud nu dituju boga maksud nu diseja nyatana bejana rek pangaosan ai ngaran-ngaran pangaosan teh kudu hade pangaosna ngaran-ngaran pangajian kudu alus pangajenna sabab rumus nu ngaran hirup matak pisalemeteun ulah ngarep-ngarep urang diajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma anu alus nyatana jalma nu bisa silih ajenan batur. Nah, Nana Gerhana nyarita kitu sabab yen kuring sadar yen kuring beda jeung batur. Di mana ya Ustaz merekna kieu? Abdi sehat sadar nu ngaran ajengan mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek
kurumui ajengan sarupa kitu Wilujeng Sumping Al Mukarrom coba ka urang eta buktina well lain assalamualaikum tapi kan bae daya tamah sakadar cangkangna ngaran-ngaran kahirupan manusia mah aya cangkang jeung eusina alus cangkang goreng eusi mah da kadongdong ge lemes luarna ngan remet jerona matak nu ngaran hakikat hirup teh lamun ibu kulit hideung hayang bersih hayang glowing babari tinggal meuli skincare 1.700.000 insya Allah glowing ngan dibuka tiung mah engke kapanggih dina punduk mah ngerengek geblus karena bab rumah tangga resiko leutik nabung keur skincare kabedak dengan sangun teu akhirna beungeut bodas awak begung TBC pae eta melaan geulis nepi ka beak bengkah meungeus nu ngaran hirup mah tarimakeun kana perkara anu geus aya sabab ayeuna ibu tiungna saragam bajuna saragam entong waka sombong diri jeung bangga deui ku saragam tiung jeung baju da hakikatna mah nu kudu saragam mah tah eusi hatena karena nahawan tiung tatam baju saragam ari hate teu saragam tah ieu panu sok jadi piomongeun teh jeung aya pengajian karena saragam hampura tah ieu pengajian babari bangkrut sabab ibu-ibu ngagugu ka kiai hese ngagugu ka salaki lamun cek kiai wayahna Senin kudu bodas jeung nganyuk bodas kabeh salah sahejo-hejo kabeh rebo beureum-beureum kabeh kemis ungu-ungu kabeh nepi ka Sabtu cek salaki riren ngaos teh mah sabab jangar kana babato ieu mah kan sakadar alus penampilan hungkul mana atuh eusi hate Noel nu kadua ibu datang ka dieu teh boga tujuan rek pangaosan lamun tukang dagang neangan untung mun tukang tani neangan hasil tak ari ibu pangaosan neangan naon bisa rek neangan kuring ibu neangan kuring dek lumpat hoyam sieun cek ibu pangaosan teh neangan ilmu grataros kapun bapak salaku ketua MUI desa Pak MUI naon fungsina ilmu nyaka jawabanana al ilmu nur ari ilmu teh cahaya lamun ilmu geus jadi cahaya berarti jelema moal poekeun oncor tapi naha sakabeung kajadian ilmu boga tapi hirup poek wae da kabeh oge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae kabeh ge arapal ilmu sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea tapi naha sakabeung mah jelema nu boga ilmu ge gurger wae ustad jeung ustad ge pasea wae di mana atuh letak cahaya ilmu ibu ge apal ilmu ka salaki kudu hormat tapi naha duit leutik jamotrot wae matak boro-boro mah ilmu urang diamalkeun ku batur dedenge ku batur ilmu urang teh sabenerna geus ditolak ku awak urang sorangan weh saha jelema nu bakal menang ilmu tah jelema anu alus wadahna wadah tina segala wadah dina diri manusia aya nu ngaran hate disebut kolbun make malikun kolbun malikun hate adalah raja ibu bisa gumujeng hatena we keur alus dan nu keur boga hutang mah sirina teh rada mesem nya nu belah dinya maksudnya aya belah dieu mah henteu gumantung hate keur mah hirup bodo kata mah saban geureuh ka batur keur mah bodo saban geureuh ka batur hampura Allah moal mere kapinteran bodo wae loba jelema nyeri hate komo pinter moal teu ngalayak batur matak paingan Allah teh teu mikeun ilmu ka urang bisa jadi karena wadah urang mah kotor keneh harta banda hayang eunteup karena awak ibu da babari tinggal siapkeun wadahna keur mah hirup sangsara tapi gurah geureuh ka batur panas ku batur batur beunghar disebut nyegi batur beunghar majarkeun uyul batur maju usaha majarkeun dudukun tah ieu teh ngaranna suudon maka harta moal eunteup ka jelema nu kotor hate naha keur sangsara wae loba tatangga nyeri hate komo beunghar moal teu adigung ku hartana sautak sautik teh pamer we si eta boga pongkorong leumpang dongko boga pingel jiga nu setruk digibrik hayeungas nirujit padahal rumus hirup mah gedong sigrong mobil mewah sawalega hampura tungtung hirup mah sarua
baju warna-warni aralus bari mahal dek denai dek naon ke tetep tungtung hirup mah boeh warna bodas. Gedong sigrong anger tungtung hirup mah nyereng kedong. Sawah lega anger tungtung hirup mah dikubur di sawah batur. Mobil mewah anger dianterkeun mah ku pasaran. Matak jelema ulah coba-coba goreng jeung batur, hirup urang keur di dunya, maot oge tetep butuh kudu ngaran manusia, matak ulah coba-coba goreng jeung manusia. Well, hirup sakadar disebut pinter kudu bodoh, disebut beunghar kudu miskin, disebut pejabat ge ku rakyat. Disebut pinter lantaran aya nu bodoh, maka tugas jelema pinter kudu loba nuhun ka jelema anu bodoh. Naha maka jeung nuhun kanu bodoh ku cara ngonsoran jelema bodoh, tapi kanyataan geus pinter ngadon ngahina nu bodoh. Deuk ngahina mah tong sakola luhur jelema belet ge bisa keuna deui nya. Kaciri da ceramah teh ungel gitu bae di dieu mah. Di dieu mah kan bae ungel we ai datang ka imam di poho deui ge bangsa bodoh. Disebut beunghar lantaran aya si miskin. Maka tugas jelema luhur kuta gede dunia gedong sigrong mobil mewah sama lega duit loba percuma duit loba lamun loba jelema nu teu kabere duit ku eta lobana duit. Jadi lobana duit teh ternyata tantangan ti Allah supaya manusia bager ku duitna. Matak lamun jelema loba duitna pedit hirupna dengekeun doa nu miskin sing beak. Bener. Nu miskin boga tugas sabar dina hirup. Paingan ejek Nabi panggeulana ka surga teh jalma nu miskin. Naha sabab jelema miskin mah hampura diledek batur, dihina batur, diseci batur, ngalawan teu boga duit, nyokot pengacara teu gablek, ngarumasakeun maneh we cicing, maka Allah nu bakal melaanana. Matak jelema beunghar ulah coba-coba ngahina jelema miskin, hareupun Allah bisa jadi silaing jadi wadah runtahna. Ya. Bener lur. Berkat tang-tang disebut pejabat oke ku rakyat. Mangga nyalon kades, nyalon bupati, nyalon gubernur, nyalon presiden silahkan, hak prerogatif seseorang. Ngan kudu sadar kahiji jadina ku takdir Allah, kadua dicoblos rakyat eureun tong nyoblos jadi moal. Matakna geus jara ditu turun atuh ka rakyat lain ngajedog waena kursi. Wah rakyat jadi pamimpin narek mimpin cucumu mata geus cara di pamimpin wayahna hargaan rakyat. Kurang boga Jawa Barat disebut pajajaran artinya rakyat jeung pejabat teh pajajaran sajajar teu ngamena teu asa aing teu ngajadikeun diri saragam teh alat kekuasaan henteu menyatu jeung rakyatna wawuh jeung rakyatna apal keleng rakyatna nepi ka nyaho jeung fakir miskin rakyatna pan eta nu diarep-arep ku rakyat. Bener? Pajajaran sajajar kadua Siliwangi ai Siliwangi teh silih jeung wangi silih wangi seungit. Jadi deuk nyengitan rakyat. Nu kumaha pamimpin nu nyengitan rakyat apal kasusah rakyat, nyaho ka bingung rakyat, apal pangabutuh rakyat sehingga datang pejabat ka rakyat jadi solusi ke kebutuhan rakyat. Weh. Lain halus pidato, rakyat geus teu main, teu butuh janji, butuh bukti, teu butuh waos nyarocos, nu penting mah aya buktos. Pata anu hade mah ieu bukades. Kajen wel-welan da ibu teh ke kamari bau basa bukades nyalon dan nu hadir di dieu teh nyoblos kabeh henteu nya geura urang tanya basa bukades nyalon ibu nyoblos kabeh ka bukades cirian tuh PLT coret berarti lagu coret geuning ieu bukades henteu teu saperti kitu tah ngaran pamimpin mah bijaksana deuk nu nyoblos deuk nu teu nyoblos kuring geus jadi mah rakyat kuring keneh bodoh boloho gelo tetap kuring jadi pamimpinna anu kudu bebela ka rahayatna. Bos teh Siliwangi maka deket-deket anak tales Siliwangi cenah ngajiri mujud jadi maung lain maung nu belang lain maung nu rangeteng ai maung teh mak jeung ai makna manusia ungna unggul pamimpin nu alus teh jadi manusia unggul nu kumaha manusia unggul kujangna warnana kujang molongna tilu jadi nu disebut Siliwangi pamimpin nu agung pamimpin anu seperti maung boga tilu sifat
rakyat lapar dirina pangheulana lapar, rakyat geuleuh dirina deudeuh, bahkan rakyat cua dirina mah rek nikah cinta. Inilah disebut maung, artina manusia unggul. Nah, nagara mah paingan teu dijadikeun kades. Nah, da urang mah batur ngewa ditonyo. Batur teu nyoblos diontrok. Maung manusia unggul, rakyat lapar kuring panggeulana lapar, rakyat geuleuh kuring rakyat geuleuh kuring eudeup deudeuh, rakyat cua kuring mah eudeup cinta. Inilah disebut maung. Jadi entong keung lain maung urang teh manusia unggul. Tah lalakon hirup manusia teh di dinya tempat. Maka hate bakal kacak-cakan ku sifat panyakit rasa. Bisa rasa bisa, alus rasa alus, pinter rasa pinter, daek oge rasa daek. Bangaosan ieu alus lamun sumberna hati nu kotor moal datang ka alusan saeutik-eutik acan. Bangaosan teh alus tapi hatena kotor, bubar pangajian ge bakal dua nu diomongkeun, hiji nu hajat, kadua ajengan. Benernya nu hajat teu ngarti-ngarti bari capek kuat eueuh pijuk-pijuk acan hiji. Kadua ieu negarana teh anggeureuh ti baheula teh di kopeah dua. Jadi bubar ti dieu meunang pahala moal ngadon mukakeun aib batur, artina si eta geus jadi laleur eunteup di tempat nu kotor, nakalkeun anu kotor ngarahrageun darajat batur ku kakotoran. Weh, ngaran-ngaran pangajian nu alus mah kudu saperti nyiruan cicing dina kembang nu hade nyeuseub saripati kembang, maka lahirna ge adalah madu. Ai madu artina amis. Lamun ibu amis budi, alus basa, ngeunah carita, boro-boro kolot, budak oge bakal hirup betah genah babarengan jeung ibu. Ngan lamun hirup geus jadi patrawalik hampura, boro-boro kolot, budak ge lumpat pangheula. Matak lamun ayeuna ibu-ibu keur rentang-rentang ibu batur juk ingkah ka patrawalik. Gerak-gerak atuh. Sing araramis artina aramis budi. Hirup boga kahayang, hayang naon? Ibu osok doa, ya Allah paparin abdi kasayan. Pertanyaanana, bener teh kahayang eta? Ya Allah paparin abdi kasayan. Kuring ada curiga, ieu teh ukurna doa wungkul atawa jeung gawena. Sabab Allah mah teu butuh ucapna tapi butuh tina gawena. Ya Allah paparin abdi kasayan. Budak TK ge bisaeun, budak PAUD bisaeun, budak SD ge bisaeun. Nu hese mah tah migawena nalika menta kahadean ku Allah dibere urang tara migawe. Jijing rada jero. Beban kabeh kitu, ya Allah paparin abdi kasayan. Ngeus salat subuh mau kena dipake keneh kurunyung tatangga ceurik, assalamualaikum, cek ibu teh waalaikumsalam, aya naon ece? Budak sakola butuh biaya keur teu boga duit, teu ngecrok keur ongkos luhurna 100 handapna 50, ibu reketak inget ge salat subuh, Gusti paparin abdi kasayan, ieu jawaban salira atos tong loba dongeng, ieu aya bawa pake heula. Eta akhirat nyieun, akhirat meunang kahadean, dunya nyieun kahadean. Kade kudu apik. Bahasana akhirat bo menang kahadean, dunya nyieun kahadean. Akhirat Allah nu boga, dunya ibu nu ngademel kasayanana kaharba. Tapi kenyataan makan lain kitu, tak komo nu belah dieu. Ya Allah paparin abdi kasayan, kurunyung tetangga aya naon? Juga tengah hoak da jengkel, ngaganggu keur wiridan dia teh. Pelayan aya pangabutuh biasa, ungah teh aya pangabutuhna sok ngomong aya naon, budak sekolah butuh biaya sabaraha, luhurna 300 handap 200, rek ti mana? Eueuh urang oge jeung aya nama ada jelema teh kitu, aya waktu ngeclok surah seuri, aya babah belabah mayar kala ka urang nu kudu tugah tagih hoream sieun katambahan doraka. Jika nu heueuh tangga dalil teh. Ayeuna mah kieu kamari teh ulin ka imah tetangga karek aya opatan, bikeun KTP jeung kakak, juk miluan kana kelompok itu, Bang Emo. Kacau. Ongkoh minta kahadean tapi batur dititah asup kana jurang kahinaan. Jadi lain Allah nu teu ngaijabah awak urang di alam dunya nalika geus diijabah kahadean bet nolak kana kahadean Allah. Kahartos. Bapak-bapak di sarua, ya Allah paparin abdi kasayan, jerut turun di masjid, kurumui tatangga ngabring, kamarana mang, kasawah, sarolat heula, atuh tong sok hubudunya, hirup teh, eta cikene balik di masjid, nah batur juga diomongkeun,
mun batur boga salah, mun batur boga dosa ku salahna, maka urang ku ngomong gitu boga dosa ku gibahna sarua garelona. Cicing rada asup ka ibu. Di mana mang? Ka kebon tadi 4:30 sarolat teu nya salat di masjid atau salat teh naon ngabangun masjid kalau kajiga pasaran sarolat heula di masjid tong sok kubudunya hirup teh maot isukan wayahna nya gitu nyeri we hate batur tah hampura bieu ladang salat minta kahadean boro-boro di akhirat di dunya jeung jelema eta geus goreng bener. Mun bapak bener hayang kahadean jeruk turun di masjid leos kabarung meuli kopi jeung udud kasampak aya budak tatangga ngahulang jika nu hayang jajan tembus atuh rasa urang karena rasa itu peka. Ieu budak bayak kieu cicing di warung bu aya pangabutuh ujang kamana mama teu aya kamana bapak maot cicing jeung saha jeung nini kunaon ujang ngahulang hoyong jajan muhun kok jang sok isuk deui mah ka bapak barang penta duit paker jajan eta tah ladang hayang nyeun kahadean ngan da hese jelema menerjemahkeun doa eta teh hese iwati jelema nu peka hatena kakara ngarti kana eusi doana utak aya ngadoa tong luhur teuing bisa teu kataekan ya Allah babeureun abdi kasalamatan dunya akhirat cekeneh kaluar ti masjid ngomongkeun batur salamet ditonyok. Jadi lamun bapak jeung ibu hayang salamet di akhirat wayahna awak ibu awak bapak poe ayeuna salametkeun panon tong popolotot bibir tong loba ngomongkeun batur ceuli tong dungdak dengdek kana gosip ngalengkah sing kana bener hate herangkeun kakara eta bakal salamet boro-boro mah akhirat alun nu boga dunia ge pada mikanyaah bener. Urang doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar salametkeun abdi ya Allah dunia jeung akhirat mana buktina mana gawena panon popolotot bibir ngomongkeun batur ceuli resep kana gosip ngalengkah kana salah hate panasan batur nyen gedong ngebul hulu batur meuli mobil ratug angen batur meuli sawah sakalor batur meuli motor muntaber batur nyen pila aya kasalamatan lain Allah nu teu nyalametkeun tapi bongan Allah geus mere kasalamatan urang nolak kana kasalamatan pangeran weh aduh nya Allah teu boleh nyalametkeun ibu nyalametkeun bapak sabejat-bejatna ibu sagoreng-gorengna kalakuan kuring tetep nana gerhana dihargaan ku batur lantaran Allah nutupan aibna. Ibu dihormat batur sebenarnya lain ibu anu terhormat tapi Allah nutupan aib ibu nana gerhana dihargaan batur lain kuring nu berharga tapi Allah nutupan aib kuring Allah ngarapetan aib manusia tapi naha manusia besi dibongkar karena aibna ari urang saha rada unge he Allah nu nyieun ibu Allah nu bogana ibu Allah menutupan aib ibu Allah nutupan aib kuring nah ari manusia bat ngabongkar aib bener mun hirup cek Imam Syafi'i lamun hirup hayang mulia sampurnana agama salamet dunya akhirat mangihan aib batur rapet bibir tong mukakeun aib sasama hirup teuing ya ceramah teh teuing asup teuing moal aya palebah asup mah heueuh palebah ungeukna mah heueuh ngan asa kurang percaya mata mun ibu hayang dipilih Allah gerak pilih kahayang Allah cicing hese mun ibu hayang dipilih Allah gerak pilih kahayang jadi batur maju hirup batur jadi kapolsek batur jadi TNI bukades jadi kades teh eta teh lain ku amalan-amalan teuing wirid-wiridan lain aya nilai hate anu Allah mikarido kana hatena anu urang teu nyaho amal naon nu perbuatna cukup dirina jeung pangeran mata hirup tong suudon pedah teka ingking ke masjid pedah teka tenggok limring sarung gitu eta mah sakadar cangkang eusi hate nama ibu dihina batur dipitnah batur diledek batur dihianat batur dirina ridho Gusti nampi abdi didinya Allah bakal mikeun kamuliaan lamun dihina diledek dicaci dimaki Allah merek kamuliaan di akhirat ngan memang dunia mah bakal terhina dan dihina batur ngan akhirat mah bakal mulia seumur-umur tapi sabalikna keur nu ngahina hina di akhirat seumur-umur mulia di alam dunia well
lamun ibu dihina batur diledek batur dipita batur di dunia kan nyeri hati ibu dihina di dunia terhina bener tapi tenang bakal maut nu ngahina modar urang maut oke nu ngahina modar nu ngahina modar urang maut geus marawat kabeh aya jelema bakal silihina moal jadi hukum dunya mah aya tungtungna tapi sabalikna di akhirat urang dihina batur Allah ngamulyakeun lantaran hinaan batur sabalikna keur jelema nu sok ngahina Allah ngahinakeun di akhirat saumur-umur bener mata dirupa kudu kalem kudu enjoy kudu tenang dihina batur paduli dipitnah sabodoh diledek ku masih eta nah urusan urang mah keur nguruskeun diri urang teu hayang nguruskeun awak batur awak urang ge pagujud keneh hirup teh leres teh awak urang ge pagujud keneh hirup teh ternyata kesalahan batur teh sumberna mah geuning ti urang mata ulah ngewa kanu salah bisa jadi kesalahan batur sumberna urang kunaon aya terjadina aya Bang Emok tah saha nu salah hiji ulah kasaliniran kunaon aya Bang Emok saha nu salah lain rakyat saha atuh nu salah hiji pamimpinna dua ajenganana tilu jamaah pangaosanana nah cacak-cacak lamun ngarti kana zakat ngarti kana sodako cek ustad kami dek zakat cek kades kami dek zakat cek jamaah kami dek zakat gunukeun di sadesa moal mungkin aya Bang Emok sabab umat Islam jarakat kabeh ieu mah kalahkan negara dicarekan mahal cengek Jokowi tuh balik jadi presiden tuh cengek mahal melah sanes ngalopatkeun nu di luhur melah cekas teuing urang kena kesalahan batur ayana Bang Emok kuring teu bisa nyebutkeun neraka teu bisa nyebutkeun rentenir teu bisa naha cek kuring teh ibu teu meunang ka Bang Emok teh riba renten rentenir pangabutuh rakyat teu bisa ku dalil mang ku dibere andai kata rakyat datang ke kuring cek ustad nepi karaoseun ceramah ka kupingna ku ibu bener gitu pisan memanawian atuh mah teh gaduh ka peryogian luhurna 500 hanapna 400 anak ceramah balik ku mabuk tina teu aya ibu belenyeng ka kades cek kades sami teu acan cair belenyeng ka kapolsek cek kapolsek ge sama acan gajihad belenyeng ka TNI cek TNI siap teu aya belanyang ka ustad cek ustad Allah nu bager iwati anu bawa motor beat bari duaan ngagemol kantong asup kana ganggang tasi eta bener mata keur mereskeun kejenjangan sosial lain individu lain presiden lain kades lain camat sararea umat Islam ngarti zakat iraha jeung gebrokna sararea umat Islam sodako mana jeung gebrokna lamun anger karek nyaho dalilna henteu gebrokna tungguan bakal lebih hancur betan ayeuna aduh nah ceramah kieu mah Bapak MUI nu baroga hutang mah asa atoh asa dibelaan jeung asa beuki sumangat ini celok teh da aya tangelan bener tuh tempo di jalan-jalan jam 8 kaluarna rok pararonok kaluhur you can see buuk di beureman teri dok lamun kuring kasih eta nyebut pina neraka heuh WTS aya teu ngarti WTS mah ublag atuh aya disebut WTS mah ngahuleng aya pelebah ublag mah seuri pilih palidinya teu terang oh nya waya banyak teu aya teu bisa nyebutkeun si eta pinarakaeun teu bisa nah solusi mah aya di urang kabeh Pak kunaon si eta bet gawe dinu kitu sangsara hirupna kunaon si eta gawe dinu kitu butuh sahuapeun kunaon si eta gawe dinu kitu peurih hatena kan kuring orang analisa di mana-mana ge dianalisa leueuh lagi sampai menjadi penceramah teh nganalisa budaya dengan agama tah ayeuna nganalisa kunaon si eta bet gawe dinu kitu sampeurkeun pan berarti sampeurkeun cing teh ka dieu neng sabaraha cing teh harga wayah kieu 7,5 cing teh eta teh sareng penginapan sumuhun sabaraha penginapanana 200 jadi eta 5,5 keur naon 500 keur abdi aya nu 50 keur ojekna
cinta akang mah gaduh nage 2,5 tah eta mah cenah wayahna di kebun buncis punya maratul kamu kan nggak jawab maratul di kebun buncis lo bae cinta lah, no penting mah jadi weh kan bae di kebun buncis kalau nyang abdi ke kebun buncis ngetrik ayah sahung 2 meter persegi bari doyong gek diu sok atuh cenah pilih bade ayeuna lain cinta kuring melendek naon bade naon tah duit sekelan ngan pangjawabkeun pertanyaan kunaon bet gawe di Nokia nyurucuk cai panona nyuh harita keneh duit ditampah henteu dibabetkeun ka kuring harita keneh ternyata lain butuh duit Pak lamun harga dirina disesak ku pertanyaan kitu hampura teu butuheun ku duit mun ibu ditanya ku salaki kunaon maneh ceurik ngadon curik ibu teu ngomong artina ibu boga beban anu gede nu teu bisa diomongkeun. Ieu oge boga beban anu gede nu teu bisa dicaritakeun. Orang analisa pan cerdas. Diberubah pertanyaan anak gaduh ibu Rama. Teu berarti yatim piatu. Boga salaki kabur. Bapak Kapolsek izin tadi dia teh aya foto lalakina nu kabur. Deuk diteangan ku aing di dieu tah. Ari jadi lalaki teh kudu tanggung jawab lamun kawin sing bener lamun cerai sing bener turut nagara atiullah wa ati rasul ulil amri minkum lain culeos lain mah hirup teh teuing awewe teh butuh kepastian lamun deuk cerai jeung ini ke pengadilan agama sidang itu boga surat duduk janda urang boga surat duda deuk nikah teh kudu sirih-sirihan kakakna asupkeun anak jeung asaan pamajikan terjadi bantuan negara asup lantaran aya kakak di jerona anak urang bener iya mungkin serana mah mending we nikah sirih heuh nu tadi culeos sanu rugi iya tah aing geus teu meunang bantuan kakara negara dudungingkeun aing mah tiba eta tara meunang bantuan cinta gaduh kakak eueuh ayo negara dek deteksi di mana lamun teu buka kakak nah memangna negara teh tatangga jeung tatangga bener jadi cinta neng teh boga salaki kabur boga anak 2 nya teguh ku ibu umur sabaraha tahun ka anak 2 33 tahun geulis keneh Pak pilih bapak yuk ngiring ayeuna jeung abdi yuk geulis keneh jadi boga anak gaduh seberiji 2 kumaha tuh cinta budak sekolah nyata eta pisan nu jadi kabingung abdi budak sekolah butuh biaya tuluy cinta neng kumaha barang dahar teu aya nu masihan pertanyaan aya cinta di ditu ustad seueur nu sok ceramah loba osok barang bere ka neng eta jawaban apa asli bintar guludug cenah ukur ngadaralil wungkul kenyataan mah urusan pribadi we cado kudu barang bere nu karar itu patut teh hampura tah deui cek urang cek si itu tah cinta ayah dari itu kades pula Ustad Hungkul ayah osok barang bere dia sarwana we cek gitu hampura buka des lain cek urang cek si itu urang cinta ayah diten teteh nusuk pangaosan seueur malahan malam Jumaah yasinan malam Minggu marhabaan osok cinta barang bere ka teteh pan sidik teteh yatim piatu jawabanana nah pak alus-alus tiung pak alus-alus baju pamer perhiasan pangaosan teh kacadunakeun cenah barang bere ka abdi hampura bu tong kasihkeun lain cek urang cek si itu urang mah sakadar nepikeun cinta aya bapak Kapolsek di ditu aya cenah nanggu osok barang bere sarwana gitu nomor telepona palingan si eta betah gawe dinu kitu urang teu bisa mere solusi naon-naon bener matak cek kuring ge ilmu teh kada sebatas bibir can katoong dina gawena matak tong ngarep-ngarep neurak ilmu urang lamun urang can katebo gawe tina eta ilmu urang bener ayeuna nu rumah tangga ibu hayang salamet nu rumah tangga hayang naon ayo ukur hayang sare duaan mah jeung guguling ge jadi da urusan sare mah cek urang mah alung keneh tibra we cobaan duaan jago kudu tibra geura sok beuting ge moal tibra coba sare sorangan genah tibra we coba engke mah bis itu percaya engke neng geus nikah engke pan tidur puleum
moal jongjon geus teu kudu ditanya deui geus kaharti nah ari nana gerhana apal ti saha tah korbanan harudam aya deuk titah ingkah sieun ka sigeung dicabak saeutik ngadegdeg parawan bareto aya nu kalaka manehna pangheulana atuh da jadi rumah tangga lain hayang sareduaan hayang naon atuh sakinah mawadah warahmah ibu lamun kana rumah tangga sok ngadoakeun sing sakinah mawadah warahmah aya ditebut teh kuring panon maneh ge carinul bati pasiap peuting ternyata sakinah teh hese teu sagampang nu didoakeun bener pendimu hayang sakinah mawadah warahmahnya terus ngalaman apa lagi naon atuh rumus hayang sakinah mawadah warahmah hiji jah neangan pamajikan ulah karena geulis mah relatif ayeuna sakeneng geulis keur ngora antosan 30 tahun kahana bakal robah pamikiran nah rumus dunia mah pana teh ruksak boga budak hiji gumelis 2 cemtil 3 pakusut 4 awut-awutan 5 pudegdeg awak kabeukahan kasono berhiji beak kusorangan salaki nalakop kana tabang da eta hees teh kudu dadangkap mung diganggu atuh ku salaki disigeung gede-gede teuing awak teh atuh kasigeung enit ka kantor desa pundung 7 poe kayakeun senam keterlaluan 2 tahun ongkoh senam 2 tahun awakna lain meotan lain ngabegangan lain ngalangsingan beuki meber nah nusok senam diintip teh goyobor comro misro liliwetan toong salaki beuki leutik we mikiran hutang urut goyobor mata rumus rumah tangga mah tarima abdi nikah kaputi tegas bapak nu wastana yang titik-titik tarima di dinya lain ucapan praktekeun deuk narima deuk gorengna alusna geulisna kagoreng patutanana leg-leg tong gampang bebeja ka batur nah ulah bebeja ka batur moal ngarasakeun apa yang kita rasakan sok kasusah ibu bejakeun ka batur nu ngewa yang sirikeun anu kadang-kadang nu resep ukur mei karunya geus matak cek urang mah keur naon bebeja ka batur abdi can nikah teh kudu bebeja ka ibu da moal mere duit gede atuh nya sugan ibu kuring lawan kuring nikah diulang dok datang ari teu mere mah deuk naon lain karena geulis mah relatif suku lain karena harta ada harta ge sarua relatif gedung sigol mobil mewah sama lega teh saeutik jelema beunghar tapi runtag rumah tangga bapak hajat ge bapak hajat tinggal ku ibu bapak hajat teh loba duitna ayeuna ibu dilalajuan ku kuring da kaciri teu baru ka duit teh tapi nah ibu beberapa katakan seri bunga hate ternyata ibu teu boga duit tapi bunga hate gerak toong bapak hajat loba duitna tapi nah seri teu teu barakatak jiga ibu urang mah kaharti loba duit isu geus loba bayareunana matak teu satiap duit matak mawa kajongjonan hirup teu saeutik jelema teu boga duit matak teu jongjon hirup jadi nu pika butuh mah lain duitna eta jongjon hirupna lain harta kunaon atuh rumus dina agama dibagi 2 lamun lalaki pentingna sok ngayakeun ngeuyeuk seureum beurangna sok ngayakeun sawer pangan teh ngeuyeuk seureum geura cicing dina samak lalaki belah katuhu pamajikan belah kenca kolot baheula nyimpen samak artina rumah tangga sakinah mawadah warahmah lamun geus bisa samaksud satujuan maka cicing lagi dina samak lainna karpet daknya karpet mah hese menerjemahkan ari samak mah samaksud satujuan geuning lalaki dikatuhu pamajikan dikenca panggede-gedena tanaga adalah lalaki nu macul lalaki nu nerima duit lalaki indit kajongko lalaki mikeun duit lalaki copot jam tangan lalaki nu make ieu kenca teh ieu atak nu ngaran kenca mah hampura ulah luhur-luhur teuing lamun ngomong kudu rendah nah kenca lalaki nu capekna ibu mah sebagai kenca matak didiukeun lagi dikatuhu jeung dikenca
Geuning aya sasajen, sasajen teh boga makna. Salaki deuk diajen ku saha lamun lain ku pamajikan, pamajikan deuk diajen ku saha lamun lain ku salaki. Makna tina sasajen adalah silih ajena. Tuh, unggul. Geuning aya kembang, kembang teh seungit. Jadi salaki pamajikan kudu bisa silih seungitan. Aib akang aya di si neng, aib neng ge aya di akang. Mata kadang-kadang ke rumah tangga netep magening, aduh pemajikan moal aya nu panggeulisna ragrag we talak, aya nu ngaheureuyan deui tong ngadeuketan mantan urang budugna ge aya 70. Aib ibu aya di salaki, aib salaki aya di ibu. Mata salaki jeung pamajikan nu alus adalah silih tutupan karena aibna masih. Ieu mah teu da salaki sarai jepret foto asupkeun na Facebook molor wae. Geus kacau. Sare jeung urang, dahar jeung urang, segala rupa jeung urang, eka gorengan nepi ka batur, tanu kitu AWP oboknya dipoyoknya di lebok. Geuning aya duwegan dicongcotan ku gula beureum, duwegan teh artina tuh lamun cau saturuy, lamun pare sageugeus, lamun duwegan mah samangar, hijina sahulu. Jadi rumah tangga nu hade teh lamun salaki jeung pamajikan geus sahulu. Sasirah meureun ibu ngur sasirah artinya sapa madegan sapa mikiran kakara terjadi sakinah mawadah warahmah beurangna ngayakeun lengser bagja temen mulia temen anak anti kamari di langlangan kasimpangan nu kasep satuhu nun satu di papat antayan mojang diibingan digendingan dirampakan rampak kendang haturan nu kasep sumping nun haturan ge calik dina kursi gading kencana celengkeung panjuru kawi asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil simpen di manah nu jembar ayeuna mah beda deui naon eta zaman hidup lalagasan teu aya anu mereudi di saha deui di saha di panganten temongkeun hareupeun umum sing karompak. Jadi mun kahareup teh ulah lalaki wungkul bawa mitoha itu sing kompak. Turun jati rahayu rahayu mancing walagri sa papaosna turun jati rahayu rahayu keur morehan heula manjing walagri sapapa guru kaburu amin osna Islam ngabogaan ciri-ciri nu moal pahili omat asep ulah lali patokan ti maha suci bukan 270 turun jati rahayu rahayu manjing walagri sapapa osna nanti dua nana bu awur beasna di awur beasna
tah eta teh doa khusus kanu mere ai nu teu mere masuk ngadoa soal ari heueut naon nu diawurkeun hiji beas dua es bonbon terus bu naon makna beas diawur-awur tah ulah nyebut mubadi ya temenan cenah teh ngawur-ngawur beas teh mubadir teu dah hayang ge beukieu mubadir sakeprul mubadir saeutik mubadir oke ulah pas ya lamun dianggap beas diawurkeun mubadir tah urang kumpulkeun beasna lebok kumaneh da ieu mah hanya sebatas simbol ngawurkeun beas teh simbol keur tugas lalaki nu alus teh bisa ngawur ka pamajikan hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan mah gera masak tapasakeunana mah gera nyangu ieu beasna mah dangdan ta alatna mah diparfum ieu parfumna mah urang ka imah ieu imahna mah gera shopping tah duitna jongjon jongjon tah jongjon ibu bawa karena bahasa agama disebut sakinah jongjona ibu-ibu teh eueuh deui imah page baju teu dahar seubeuh eudeup dangdan aya alatna deuk dahar aya beasna dengan sangu tos pabalatak hayang ka imah geus nyampak tugas lalaki baru teu berat tah nyadiakeun nu kararitu teh tugas jalung ibu-ibu kuat juga nu asa didukung bari ngareut ka salakina kada renget teu sakitu hayang geulis dandanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan ulah ai sare hayang jeung nu seungit ai dimandian ku sabun ganu baingan digegeban teh asa es jeung doma Garut lain salah ibu salah saha salah mata tugas lalaki nu hade adalah ngajamin lahir jeung batinna lahiriah ku dunia batiniah ku agama engke subuh adan gigireun pamajikan geun bae tong ka masjid sami ngomah ngalatih Allahu Akbar Allahu Akbar cek pamajikan naon pan ngomean batin neng hayu urang netepan bareng kitu tah lamun ieu entong kagok cobaan ke bapak adan gigireun pamajikan subuh Allahu Akbar kumaha cek ibu nyeh soleh teuing pernah ibu dipangadankeun ku salaki nyaho abdi kamu ini pengajian di Jampang Surade cing teh Pak pernah mengadankeun ka pamajikan abdi iraha Pak da pamajikan maot lahiriah ku dunia batiniah ku agama jadi agama tetapkeun kana batin pamajikan urusan lahir dunyana urusan batin agama kadua nu diawurkeun teh es bonbon ai rasa es bonbon pahit amis peuheur lada haseum pahit peuheur lada haseum rumah tangga bakal karampa ku sararea bener apalannya pahitna peuheurna ladana haseumna rumah tangga bakal karampa nah nana gerhana apal tinggal nempuh we tah ieu teh korban wungkul coba keur bobogohan wah riweuh loba nanya kamu udah makan belum dijawab ku bebengok awewena ih kamu perhatian banget suka deh aku ruci ya coba geus kolot kieu kamu udah makan belum ganeng mana biasna geus kolot kieu keur ngora-ngora kieu mah atuh jetot di tajong cek salakina kamu sakit cek awewena teh iya ku puskesmas ya coba yang geus kolot jetot di tajong kumaha cek salaki ibu eta batu eta cokor neuleuh atuh keur ngora indit-inditan mau motor butut boborot botan nepi ka mogok dorong kuduaan cur hujan ditanya kamu ridho ih demi Allah hitung-hitung iin dia geus kolot kieu motor mogok daek ibu ngadorong ngagajreng harita keneh dijejak motor ganti cek aing oge atuh artina rumah tangga teh papaita peuheurna ladana haseumna bakal karampa bener bu matak sing kuat mental di mana atuh jalma nu bakal kuat mental man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin Allah rek mereka alusan rumah tangga yufaqihu fidin lamun duanana pahamna agama tah nu nguatkeun mental teh adalah
agama. Rumah tangga lain saheureuyeun, rumah tangga lain permainan, rumah tangga lain heureuyan, tapi rumah tangga ibadah ka Allah Ta'ala piraku ngaran ibadah lebih ka mental harengker jeung garoreng. Entak ibu-ibu ye kaden urang cerai ayeuna ulah dikit-dikit janda, dikit-dikit janda. Ya, goblok salaki mah kalau ngaradean. Waduh, wah. Geus jadi rana mah. Boga salaki mah ibu 10.000 datang ka imah dibawa ku salaki. Geus jadi rana mah boro-boro 10.000 1.000 moal datang-datang. Minimal atuh boga status. Mata lamun ibu boga salaki kedul, jarang ka sawah, keun bae nu penting mah dahar kusum kieu mah. Ulah-ulah ngabandingkeun jeung rezeki batur. Tuh tempo turutan batur imah geus gedongna ari maneh bebungok salaki teh guam pisan, talung biar marmot ai mah kitu ulah. Buat diakurkeun jeung marmot. Ya mah dikit-dikit janda. Talung radaen. Salah kita araleun jugik masia. Coba geus raranaan. Aduh, buuk dibeureman deui, rok ponok deui, gaul bebas deui. Aduh, eta beukirna kuat jiga angkot eueuh penumpang. Kamu sok ngagugu nafsu. Ya. Dikit-dikit janda. Pertahankeun jeung ibu teh ka salaki teh ulah loba ngalonyeng. Talung raraan lagi. Kumaha mah salaki di ijabah. Otak dina status sosial berdasarkan analisa kunaon geus rumah tangga ibu-ibu babari genut. Naon duitnya ku anginnya. Oh, awas abdi. Ini jam senal dan adanya. Baik beher lada hasil rumah tangga bakal karampan. Otak sing kuat mental rumah tangga iwatiku agama. Ayeuna tugas ibu. Ita natorta ilaiha sarat ka direret basket itu posono imut lucu ngagalenyo semean dari harus budi hari basa. Ibu mulai nulis ceramah nu bibir urang. Eta sana ku capek taman nyarita. Da ipis euy. Da lamun nyarekan pamajikan 2 jam moal eureun. Kajian pamajikan geus dilawan ku kerek anger ngocobrot. Well, ita natorta ilaiha sarat ka direret basket itu posono imut lucu ngagalenyo semean dari halus budi hari basa ka salaki. Salaki datang di panjabaan langsung papageun lawang panto geuning Aasumti. Geus diuk salaki lawang panto cokot cai anu tiis geun bae tong make gula bikeun ka salaki pupuntenna. Punten bapana cai teh. Teu jeung gula-gula acan, rumah tangga leutik, suruput ku salaki diinum jiga nu amis, ternyata nu amis lain gulana, nu amis budi ibu ka salakina. Terus Pak, kudu unggul sing tarik babong. Marah kaum dia pasti kira. Tinggal bapak kuring beri kieu socana lepok bener Pak keprot bari pupuntenan geus kitu cenah pananganna suntangan ulah ka batur suntangan ka salaki tara riweuh suntangan ka caroge hapunten babana bilih teh acan netepan hayu urang ka jaman anterkeun ieu sabuna ieu anukna ieu sikata bagikan raja lamun ibu hayang disebut ratu. Ai ibu hayang disebut ratu, ai kasalaki nyebut Firaun. Sok salah wae yo. Ini anterkeun ka cai degul manik ibu cicing di luar ngajaga. Kalau keseserian si eta mah. Keluar di cai langsung sambut tak ieu bapa sarungna ieu kamejana ieu kopiahna kebutkeun sajadahna mangga bapa netepan heula. Beres salaki salat ibu ngulibut ka hareup can tamat. Deuk naon deuk nyuuh nalahunan salaki. Hapunten bapana capelung seri putunu geuning bapa melahan jisim abdi ti luhur sosor rambut ti handap saya berdambal abdi ti bageula rumah tangga can bisa jugumakeun kana jadi salaki hapunten sepunya ieu ceramah teh nya ceramah teh jero teuing da direret teh batak oloh ge eueuh nu kitu tah komo belah dinya mah bisa nu aya ge langsung we salaki balik teh menang duit teh kumaha kena eta teh abah nu kitu teh lain baturnya pemajikan abah wah cilaka ya jadi ya si abah keur curhat bu lain abdi
Jadi lamun bubar pengajian ya si Abah tulak nanti dibuka kena jadi sanes batur istri Abah diomongan pengawasan tapi omongan ayeuna Abah maksud tidak siap-siap panto mau dibuka tuh kumacik pemajikan hari mana yang ada yang pagi tadi yang kena dan makanya ngomongkan pemajikan ya abdi temilu tanggung jawab mangga nyalakeun well ampun nggak sarupa kitu bawa ke dapur salaki teh bapak ayo urang neda sasarengan mage teh acan neda ngan hampura eueuh dengan sangu acan aya oge bala-bala 2 siki kurupuk 2 siki cengeng jalujuran 2 siki tempok ke ibu huapna segede peureuk lep ternyata nu matak ngeunah barang dahar lain teu ngeunah nu matak ngeunah barang dahar tah kagenahan hate digeunahkeun ku pamajikanana keprok deui semakin si Abah keprok semakin yakin bahwa si Abah teu kitu atos barang dahar sing hade kanu jadi salah kitu kakara apa terjadi sakinah mawadah warahmah ida nadorta ilaiha sarata direret basket di teposono imut loncengan gelenyu someah darade alus budi hari basa duit di salaki pake dangdang ge keur nu balik duit di salaki pake dangdang ge keur nya asal kurang yakin ayo mana pangaosan aduh lamai bareureum wedak diarak nepi ka halis disetrap rarapi katinggal teh ibu hayang nempo balik ke dia haredan daster nu merengkel deui aduh anu kancingna 15 siki nu jiga partai coblos nya bu oh berarti orang mah duit disalaki pake dangdan keur batur kauleman jiga ratu bah kauleman jiga ratu di imah jiga babu kok mau di kamar jiga hantu kata kusagala dipake na beungeut make bubur panon make bonteng bibir make tomat digeugeban teh asa es jeung jus apa salah gede duit disalaki pake dangdan keur salaki duit disalaki belikeun kana kuota aduh salaki mana yang duit teh ngek anu tani anu dagang nu jadi polisi nu jadi TNI nu jadi pengacara nu jadi karyawan pabrik melaan ibu geus jadi belikeun kana kuota eta nu paling bau nu tukang nanggung jagung ngek gitu tartak hampir semplak ai pamajikan teh ternyata geuning entertainment aduh gaul teh jeung nu ajojingan nah da eta salaki ngek nanggung jagung pamajikan nu ngariung di jalan tiktokan ajojing ayo ajojing well ajojing eta salaki ngek dedeh teuing jadi salah kieu ulah nepi ka kitu hiji tah ibu teh alus budi alus basa alus carita genah direret kasaha kasar dua ida amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh di balik perintah suami ada perintah Allah di balik perintah Allah ada surga yang dijanjikan contoh Siti Khadijah wangsul asar karo rompokna Siti Khadijah nuju wiridan Nabi Matara tutah titah nyanak teko punyalira nyanak cai punyalira legu punyalira Siti Khadijah ngagabruk ya Rasul bendu ka abdi nepi ka teu warang jisim abdi andai kata salaki ibu nyoba cai ku sorangan masak sorangan ngaleueut sorangan udah digabruk oh teu ngadon ngalejek alus hideng gitu geus kacau beungkul bangsa kita amar tahata katilu hafizat kamali kawa nafsik sing bisa ngajaga ngariksa diri jeung keluarga balik ka salaki keur eueuh jaga kahormatan nama baik salaki sabab bisa jadi ngajaga 7 turunan salaki ulah depan maneh dijieun status segala-gala kontol deuk nanahang ukur hanya butuh komentar ti batur teu rame komo pas ya dina media sosial mah keur nanahang nya bu saragamkeun mah eusi hate lain kudu disaragamkeun tiung jeung baju
Keur lalaki tugasna merena apa lahir batin ngajarkeun agama, keur ibu tugasna dangdan lahir dangdan batin turut ka salaki ngajaga kahormatan salah. Aya urang kali yatim teh sok ka dieu teh ceceh mana sok ka dieu lamun alimun ka dieu alinu ka dinya bade ka dinya bade ka dieu bae ade buka ieu bae nya. Mana aya sebriji sok rek 20 ge mempengkades aya keneh bapak TNI yatim cerah yatim abdi nampilna anak yatim sanes emak yatim oh ibu 1 siang angin di kedua kilo 4 5 lamun hayang jadi 1.200.000 berarti kurang sabaraha kurang 55 aduh kan kiloan obatan kieu atuh 1 juta oh 1 juta 1.200.000 lamun hayang 2 juta urangna sabaraha 1.200.000 lamun hayang 1,5 juta berarti ampuran aya masakaran metodologinya metode sangat ibu keluar duit jadi pohon duit jadi mau hayang 2 juta obatan berarti 5 deh 1.750.000 setengah dari berarti sok diurang sawares 150 dari berarti jadi 2 juta sini deh sanes sekdes 100 dari berarti Pak Kapten 100 dari Pak Kapten 100 dari berarti
Pak Kapten 100 Pak Kapten. Tuh aya Pak Kapten ieu di Pak Kapten. Pas. Nah, kusabab belian ngitung, ya orang bikin ke tukang keyboard. Nah, nuhun. Ada receh mah hese ngitungna tuh. Kurang mah bagian recehna dah. Siap, ayo diajar ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak. Ke depan. Sekarang saya jadi mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, siap. 2 juta dibagi genep. Hitung si tekeneng buka HP tamu. Kalah ka moto deh. Seberapa, Bu? Namanya kena 63.000 mainnya. Oh, ngaco. Jual HP gitu mengaco. 2 juta dibagi genep 200. Oh, 300 pas. 3 kali genep 300. Oh, oke. Kurang 300 ewang ya. Dek, cecehna kanggo naon? Mun dibasihan ceceh 300 kanggo naon? Oh, sekolah ya? Nutus teh aya saha? Si ayah. Mama aya keneh. Ayah tadi dia. Nu mana? Ibu, nuhun ya, Bu ya. Dedek, hoyong teu gaduh bapak deui. Hoyong. Alim. Nah. Alim. Sieun ya. Oke, nuhun ya. Sing sehat dedenya. Lamun aya bapak, dedek rek nyungkeun naon ka si bapak? Rindu. Sono. Hoyong tenang. Di saat orang tamelar kakolot, ternyata ayah budak nu kangen kakolot. Di saat orang poho kakolot, ternyata ayah budak anu rindu karena sosok kolot. Di saat orang ngategenahkeun hate kolot, ternyata ayah budak anu sono karena omelan kolot. Di saat orang hayang nyuuh, di saat orang bisa nyuuh kakolot, ternyata ayah budak yatim anu hayang nyuuh dina lahunan kolot. Dek usaha budak yatim disalametkeun lamun lain ku urang salaku umat Islam jeung Islam. Sim kuring memang dina metode ceramah sok aya gigilan Ibu, sok aya nyanyi gitu. Demi Allah, da kuring teu butuh duit, da kuring ge aya. Ngan sabalikna kuring sadar di antara nu hadir pasti aya budak anu nasibna sarupa kieu. Lamun andai kata kuring teu kikituan cantang tuh kabeh perhatikeun, cantang tuh kabeh. Dari kamu sekolah kelas baraha? SMP ya. Saragam terus KPSR, sepatu, otacan, oke. Dek kamu sekolah kelas baraha? Kelas 6. Nutus teh aya saha? Ayah. Sono. Sono. Mama ayah singnya akan si mamanya doakan si ayah dari PAUD-nya. Aduh. Serius dari SD pas gaduh seragam atau sepatu ai nutu ayah saha mama bapak mama ayah kamu ke sekolah
kelas berapa? Kelas 5. Nuntas teu aya saha? Mama. Sono ka mama. Lamun aya hayang ngagabrung. Bener kan? Oke. Aduh. Cai panon budak yatim lamun dipancing hese. Tapi naturalisme, natural alami. Artinya aya tumbuh tina diri hayang nasibna sarua jeung batu. Nalika budak ibu ka sakola dituntun dianterkeun, budak ieu anu yatim moal aya nu nuntun moal aya nu nganterkeun. Mata ngewa ka cida jalma lamun ijid ka budak yatim sabangor-bangorna budak yatim ulah pernah dipigang ngewa. Sabab anak yatim adalah anak nu diistimewakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad. Ulah urang teh haben-habenan we neangan perkara ngahargaan batur, ternyata urang teh terlalu jauh ngahormat nu jauh, ngahormat batur. Ieu di lemur urang aya anu hormateun, nyatana urang kalih yatim. Dede, kamu kelas berapa? Kelas 4. Terus ka peser sepatu. Cacan, terus ka peser acuh saragam. Atau ayeuna di bumi sareng saha Dede? Sareng mama, berarti nu tos aya saha? Si ayah. Sono ka ayah. Sono ka ayah. Sono rindu. Rindu. 1, 2, 3 berarti jantan tujuannya. Oke. Ibu Kades mana? Ibu Kades, Bapak MUI, Bapak TNI, Bapak Polisi, pangjanggakeun ieu artos. Dalin wabdi. Ibu Kades 1, 2, 3. Bapak TNI punten pangjanggakeun. Bapak MUI hapunten abdi miwara. Dede canak suntangan ka Bapak. Suntangan. Tepuk tangan Ibu. Alhamdulillah aya milikna. Alhamdulillah terus jadinya sing kiatnya, oke, sing sabar, sing tawakalnya. Bapak Polisi 1, 2, 3. Hapunten ya. Ibu hapunten abdi Bu. Alidi. Oh. Pak Hajat. Pangjanggakeun Pak Hajat. Ya, sok deh, atos. Tadi itu ya, dari bisa gebis. Ya, mah kelas 6, sok. Dari mah Pak Wan, SD. Ya. Ya, kelas. Oke. Ya, di sana kamu, udah kamu mah geus SMP. Jadi pangabutuh bakal ayaan nu rada gede ya. Ya, loh. Aduh. Nuhun ya, Bu. Sim kuring sakit nu kabeh hatur. Bobo sapanong carang sapakan mugi agung cukup lumpur jembar sahampurana. Paralun anu kasuhun nu ninggalin di pamrih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.